nepangkeun nami abdi Rahmariata Lipiani ti kelas 10 4. Abdi gaduh tugas basa Sunda ngeunaan ngawawancara dampak negatif dina KBM atawa daring. Bade nyuhunkeun waktu kapun Bapa sakedap menawi dihaturanan. Mangga. Kumaha carana kegiatan daring atau KBM sapertos biasana dina daring teh naon wae nu dampak nu Bapa raoskeun dina pembelajaran daring teh. Nah, dina pelajaran daring teh nya aya positif sareng negatifna, tapi seueur negatifna. Jadi murang kali diajarna nya rada sesah dipantau. Terkadang belajarna sa enakna saraosna gitu. Dampak dina KBM nu guru nu janten penghambat pembelajaran biasana naon wae? Nah, dina sadidinten biasana lamun tatap muka mah tiasa langsung dipantau. Nah, dina ieu terkadang seueur murang kali anu henteu ngerjakeun tugas. Nah, dina alesan teu gaduh kuota. Teras kumaha supados siswa sareng siswi teu gampil bosen dina kegiatan daring ti sakola teh? Nah, kedahna ngagunakeun pembelajaran variatif nya. Biasa di macam-macam misalnya Google Class, Zoom. Nah, eta biasa jadi atanapi tugas-tugas di lingkungan masing-masing, jadi henteu jenuh di bumina masing-masing, jadi di luar rumah, di luar bumina. Pami dampak positif di kegiatan daring teh aya naon wae? Nah, murang kali jadi ayeuna leuwih paham dina ngagunakeun internet ya, dina internet dina macam-macam ini link internet yang aku paham. Tapi nyata keunggulanana anak-anak teh biasa belajar ngagunakeun istilahna media-media di internet. Muhun atur pina cekat sakitu wae wawancarana. Hapunten bilih aya lepat pencariosan. Hatur nuhun informasina. Wassalamualaikum.